Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, subscriber Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Rarabi Pinanggih Pati bagian ke-7. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sata acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel. Teu kenging lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di share atau napi dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep eta oge tiasa ditetenan. Mudah-mudahan aya produk-produk di Shopee anu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Baruk ceritaan dewek tadi teh didengekeun ku bojor cucung asugan. Pak Jamal mani mun cereng. Bade kunaon we dikupingkeun nama gan ku bojor sae ku ceuli sae sakedah nama dikupingkeun teh ku suku eta teh sun. Ku bojor atawa ku sakuduna ku suku. Jadi lamun kitu bojor jeung suku si laing mah bisa ngadengenya. Pak Jamal bari unggut-unggutan paroman tetap kerung. Sumohon. Marge eta sun kangge pun emang sotenan ari ceuli mah khusus kangge ngupingkeun bangsa nu sarae supados teras kana hate sanubari boh ngupingkeun nu ngaos Quran nu muji sareng zikir ka Allah, ngupingkeun tabligh Islam nu mararenah aya pibekeleun hirupna. Atuh dina hiburanana ngupingkeun swanten Neng Upit Sarimana, swanten Neng Titim Patimah sareng pesinden-pesinden nu sanesna nembe tah ku ceuli kitu husun. Mang misnan teu sieun-sieunan ditampiling pok we nyarita kitu sajelasna. Barok kitu jadi si laing teh ngahina ka dewek nepi ka caritaan dewek didengekeun ku bojor atawa ku suku cing dewek rek nanyakeun malah naon pangna kitu. Pek jawab bisa dibanting. Jumpa Jamal nangtung semu gregeteun ambek kamisnan. Ari emang majal mileuleus mah ye lir kayeup apu sami sareng pakarna nu kusadayana disebatkeun leuleus mah ye teu aya dayana. Jadi bilih wae emang gaduh emutan takabur werehna nguping kasauran ti juragan-juragan sadaya hegue wantun bade ngaroga hala nu sanes sedang embang sorangan teu daya teu upaya bujang-bujang katiasa ngaroga hala nu sanes paripaosna estu teu ngagaduhan katiasa bujang-bujang kakawas maehan nu sanes nu mawi kitu ku emang teh lol cariosan nu gagah-gagah sepak sing tebih lol sepak setik oge emang mah moal nyimpen dina hate kitu sun. Eta mah teu langkung para juragan. Cuk Mang misnan bari tungkul sarta unggut-unggutan. Jadi anak kitu maneh teh moal aya pisan belana ka dewek teu kawas batur-batur nu tiluan. Percuma maneh teh ngaguru ka dewek silat, ngaguru itu ieu ngaguru. Pak Jamal beuki ambekeun. Ngaguru sotenan silatna sun, margi silat mah silaturahmi sakedahna. Akur jeung sasama dupi kana binasa mah teu guguru Mang teh berkah pisan henteu sun nu mawi tetep Mang teh ngangkan guru ka juragan mah dina soal silatna binasa mah alim teh teuing. Mang misnan ngajawabna teh eulem-eulem. Pak Jamal asa kapepet carita ku Mang misnan asa dititih bong bolongan ku anak buah tur badega atawa gandek.
Tu buru-buru nembal tapi kalah molotot mencerong ka Mang Misnan. Tidinya kakara tarpi nyentak ka Mang Misnan pokna. Monyet, hari silat teh bisa dipakai binasa di mana gelut moal eleh ku batur dulu. Balat gening. Sanes kitu ari emutan Mang mah, tapi silat teh hiji seni nu ngabogaan jiwa pembelaan diri. Sanes seni nu ngawujudkeun pakarang mateni deungeun. Kitu eta teh nu mawi silat mah tiasa diangge dinukariaan, diangge pakaulan. Margi seni mung seni nu ngabogaan jiwa pembelaan diri, di mana peryogi kitu oge sanes kangge umangkeuh adigung adiguna ujub riata kabur sun. Ceuk Mang Misnan bari nyerenge seuri saeutik. Tong rek nurut ka si Misnan. Ayeuna mah hayu urang indit muru ka imah karna. Keun kumaha bapa engke nyarita nama kasih karna. Ngan aranjeun nyaksian di mana ngalawan pek palaponan. Maneh rek milu moal Misnan. Pak Jamal mutuskeun rencanana supaya ulah kabengbat ku caritaan Mang Misnan, tapi Mang Misnan mah gogodag, hatena teu merean pikeun kababawa ku dununganana. Sanes baha sun, kangepun Mang mah rupina moal tiasa ngiringan, mangga wae bade arangkat mah. Bilih aya kitu sareng kieuna oge Mang mah pamugi ulah kaciwit kulit kabawa daging. Teu rek mamawa maneh. Kumaha karep teuing dikira dewek teh jelema ipis buri. Kawas maneh, dewek mah mana sakitu ge wani jeung perkara-perkarana, malah wani jeung paeh-paehna, ngarti? Kan tenan kahartosun. Mung nyaeta aripun Mang mah wantun sotenan maot upami parantos ngagaduhan amal-amal nu sae di dunya, atanapi maot karana jihad berjuang di jalan Allah. Ngabela nusa bangsa sareng agama. Kitu sun, tembal Mang Misnan bari netep kanu tingjali gerah rek indit. Peduli maneh mah cacing jauh montong pipilueun nyahodin naon mamatahan ka dewek. Ayo batur tinggalkeun Misnan masorangan, antep tong dibere hadiah. Kituna teh bari terus indit tibarangan ku baladna nu tiluan, tinggal Mang Misnan nu olohok bari tuluy gogodag. Sing horeng ari watak nu angkara murka sok ujub riata kabur, nganggap lemah ka papada manusia, nganggap hina di mana aya kamanusiaanana lamun saperti kitu talajakna dirungrung ku nafsu iblis martabat hewani. Dunungan mangka sing waspada, melak cabe moal jadi bonteng, hade moal pahili jeung goreng, goreng moal pahili jeung hade. Mang Misnan ayeuna karinga Bandungan, sawajibna kudu merena sehat ka papada. Eta mah rek dianggap syukur, teu dianggap wae ulah salah di sorangan. Mang Misnan gejelik turun berangbang lempang kawetan, luka rek ka mana leosna. Pak Jamal jeung Tarpi Uned sarta Wisja teu kungsi sababaraha lilana geus nepi ka imah di Ijoh nu harita keur ngarobrol paduduaan jeung Mang Karna. Iraha cenah ati pidatangeunna teh Joh. Nyaeta cantang tu iraha-irahana jeung deikeun wae sinaniiskeun pikirna di Bandung, da di dieu ge matak hariwang sakitu diarancamna. Tembal bi Ijoh bari neuteub ka Mang Karna. Kumaha atuh urang meureun katanyaan ku Pak Jamal, sedengkeun kapan geus janji tur deui ati sorangan sanggupeun dikawin ku Pak Jamal, sedang saupamana ati ngiles sarua jeung ku urang dihaja dijurungkeun kabur. Kutina kituna moal henteu urang menang siksaan ti Pak Jamal, jaba ti hutang-hutang kudu dibayar teh. Pikeun Mang Karna tetep sieun ku Pak Jamal lantaran nyaho adat Pak Jamal ahli sahao kadua gaplok, lain heureuyaneun sarerea geus pada nyaho. Lah keun wae abdi sanggup tanggung jawab, keun rek dikumahakeun ku Pak Jamal, tibatan nu jadi kaponakan dikawin ku jelema kitu. Teu hayang teuing boga minantu ka jelema nu teu aya didikan kamanusiaan pisan. Leuh, ulah kitu Joh. Sing nyaah kana umur urang teh. Ancamana geuning ka urang manis sakitu beratna, matak paur ngadengekeunana ge. Dadak-dadak leuleuh satulang sandi. Kakara ku ngadenge ancamanana kitu oge akang mah. Lain maranehna atawa Pak Jamal nu ngatur umur manusia teh.
tapi nu maha kawasa nah make sieun ku dipaehan Pak Jamal. Bi Ijoh kekeh teu gimir malah asa kacida wanina. Nya tapi syariatna urang teh kana dipaehan ku manehna lantaran disebutkeun ngabobodo ka manehna. Henteu Kang, henteu bisa ngalalangkungan kana pangarsana pangeran. Sanajan manehna adu songkolah yang maehan urang, tapi kakawasaan pangeran nu bakal ngalindungan urang duaan. Malah pikeun abdi mah sanggem korban diri tibatan jadi dikawinkeun ka Pak Jamal. Mangkarna mere isarah ka Bi Ijoh lantaran kadenge nuting kaloprak di buruan. Bi Ijoh gancang jempe bari celina dengdek. Punten, mangga linggih aya mangkana. Pak Jamal berai mukakeun panto sarta pok nanya, aya sumuhun mangga kata rapisan mangkarna sewakna teh kadatangan Pak Jamal meni rampang rempeng ngomong nage teu pararugoh. Bi Ijoh mah mesem we nu aya. Pak Jamal kaopat jeung pada baladna gek dariuk sarila tumpang kaki bedog-bedogna ditarumpangkeun dina bitisna masing-masing. Ngagigilan nu boga imah maksud nama. Pak Jamal diukna panghareupna nyang harepan pribumi balad nu tiluan di tukangeunana ngajajar bari ting pureuleng panonna. Mangkana pangkuring datang ka dieu rek tumanya ari atih ka mana asa teu tembong-tembong ulin di luar. Pak Jamal buru-buru miheulaan nanya. Seaka teh mangkarna nyeak serelek. Kesangna dadak-dadak ngoprot tina awahingku kasima ditatanyakeun atih mangkaning eueuh buktina. Kamana mangkana hati teh? Sakali deui Pak Jamal nanya pedah mangkana can nembalan wae. Teu aya sumuhun margi ka ditu sun ka Bandung nganjang sun ka dulurna. Ngajawabna bari ngaleter jadi teu puguh sorana. Bi Ijoh mesem ngadenge salakina kitu jawabanana oge ngarasa keheul bet lalaki taya kawani. Pok Bi Ijoh nuluykeun jawaban salakina ka Pak Jamal. Pak Jamal, perkawis pun anak teh nuju ka Bandung. Ngahaja wae cenah nama hoyong niiskeun heula hate sareng hoyong hiburan ulah ngulubut teuing pipikiran. Bisi tereh kolot sedengkeun pun anak mah bobohan tadina urang kota meureun kaayaan di dieu di kampung nu sakieu ti iseun sareng seueur pikasieunana tangtos we kirang betaheunana teh. Ku kituna pilih we palai uninga pun anak teh titira heula ka Bandung. Pak Jamal jeung balad-baladna nu tiluan ting polohok panonna ting burileng. Bi Ijoh mah tenang we teu gimir bulu salambar, tapi mangkarna nu kacida gempeurna mah dadak-dadak lalungse satulang sandi awakna katara ngadeg-deg. Ari perkara kawin ka kuring teh kumaha? Pak Jamal kakara nanya deui. Duka atuh perkawis eta mah kumaha ridoeunana sareng pureunana we panginten. Dasa naos dipaksa-paksa ayeuna-ayeuna ari teu acan pureuneun mah moal matak aya saena dina laki rabina ge. Tembal Bi Ijoh nu sorana tetep tenang. Kapan geus janji yen bulan ieu keneh ge rek buru-buru daek dikawin. Nah ayeuna bet los-los ka Bandung. Mana kitu ge rek niat disumputkeun atawa dititah kaburnya ku aranjeun. Bener? Kakara Pak Jamal nyentak mangkana meni tambah ngayak-yak. Duka atuh dan niatna ka Bandungna oge pribados mah teu miwarang rek ngawagel. Margi budak tos baleg ieu. Tembal Bi Ijoh bari teunung ludeung. Kukuring kadenge gerentes-gerentesna tinu sajen yan atih rek aya nu ngawin ku hiji jajak ka urang Bandung. Ku kituna meureun ieu teh alpukah jeung nu jadi kolot-kolot nanya. Pak Jamal bari molotot nafsuna ngagidir deui. Eta mahi karepna teh teuing atuh Pak Jamal. Kangge pribados mah teu ulu biung dina soal neangan pijodoeunana. Da budak geus aya kahayangna sorangan tos gaduh pamilih sorangan. Kangge nu jadi kolot sapertos pribados mah mung sakadar bade sambung pidoana bae kasaha-saha oge moal dipagah. Nah anjeun teu nyare ka anak anjeun kapan kuring bagian anak atih mah geus dicangcang ku ngaran kuring cing naon sababna? Hi ari Pak Jamal
pribados teh tiasa ari mungpang atanapi maga kahayang anak gampil nyarek mah moal sabaraha hesena piraku teu nurut ka kolot mung tetanggal jawab akhirna margi nu bakal ngajalankeun rumah tanggana mah sanes pribados tapi maranehna sorangan ngeunah teu ngeunahna keur manehna sok sumawonten duriat maranehna sorangan nu ngabutuhkeun Biijoh gesit nembalan. Wah, jeung duriat segala rupa nu perlu matuh loba dahareun, loba duit, loba pake, imah gedong, nah teuing. Ieu mah aya bahan saruana jeung nu jadi kolotna, ngarah teu tulusna ka kuring. Ngarti? Katara Pak Jamal asak beungeutna kapeupeung ku caritaan Biijoh bieu. Oh, anak itu atuh Pak Jamal mah ngangken ayana sira teh mung dipamagat wungkul di istri mah teu aya lepat atuh Pak Jamal margi tiasana rumah tangga kalawan runtut rawet aku rasa uyunan ku sami-sami duriatna nyampak di ditu di dieu sira teh ngajadi hiji patepung antawi sir ti pamagat sareng ti istri margi upami teu sami sirna upami wae eta sira teh mung ayana dipamagat teu halal sasarengan kulem sanaos parantos akad nikah kumargi kitu aya basa barang halal sok jadi haram nyatana eta pisan eta masih ngartos we Pak Jamal da sami-sami sepuh malahan mah sepuh keneh yuswa Pak Jamal sareng abdi teh Pak Jamal ngahulang asa kapeupeung puhut celina ku Biijoh batur-baturna tukang ngeunting pareneleng. Pokona mah Pak ari jelema samodel kieu mah tong dipaparinaan omber deui. Tegas we sakalian tuman kitar pinoel ti tukang ka Pak Jamal. Terserah diri anjeun, rek tegas wae teu jadi halangan. Nah kuring kitu nu rek ngalampahkeun laki rabi teh atawa anak kuring. Ari kuring mah ngan sawadina nu jadi kolotna, ngan teu kanu kasukaan nu jadi anak. Biijoh gancang nempas kalawan teu riuk-riuk semusion. Kitar pi jep-jempe teu daek nembal deui. Ayeuna mah kieu Biijoh, mangkana kuring lain rek minta teu pupuguh, tapi kuring rek nagih janji anjeun jeung anak anjeun. Perkara anak anjeun geus aya kasanggupan rek dikawin ku kuring. Kari-kari ayeuna ku aranjeun dihaja disina ngejat ka Bandung. Jadi lamun kieu mah taya liaan nu kudu tanggung jawab teh kolot-kolotna. Buktina aranjeun duaan. Lamun anak anjeun poe Minggu pageto can rek datang wae ka dieu, pasti aranjeun kudu jadi gantina. Aranjeun ku kuring ditindak nu sakeras-kerasna, ngarti? Pak Jamal ngancam bari ngusapan perah bedogna nu aya dina cangkengna, maksudna mah nyingsieunan. Eta mah teu langkung salira, ari leres-leres mah kumawasa mergasa sasama manusa. Kangge pribados moal endag bulu salambar, Biijoh teuneng. Bener kitu, yen anjeun teh nganggap remeh ka ngaran si Jamal, Pak Jamal meuni muncreng bari nyabut bedog meuni ngagurilap. Mangkana mah meuni ngayak-yak teu bisa milu nyarita sakemek-kemek acan awahingku soak ningali polototna Pak Jamal sarta bedog nu ngaborelak. Gerak bak kakuring kadekeun bedog teh pikeun kuring mah teu rek mundur sasiku ngejahat satapak suka rela hati kuring dipodaran ku aranjeun tapi lamun anak kuring dikawin ku anjeun kuring teu suka kituna teh Biijoh bari jung nangtung dina pikirna ngarasa kapalang manehna ngarasa suka paeh batan kudu minantuan kanu kitu wandena. Ae nang tangka kuring anjeun teh Ijoh sugan geus teu butuh ku umurnya. Ajeuna umur anjeun geus aya dina tangan kuring, ngarti? Nah kakawasaanan kitu. Nah anjeun teh ngabogaan nyawa kitu. Teu nya Biijoh ngecebian. Nyawa anjeun aya di tangan kuring. Pai hirup anjeun ayeuna kumaha ceuk kuring. Jadi alhasil anjeun teh modarna bakal ku kuring. Pak Jamal nafsuna saperti rahwana. Lamun kitu anjeun teh ngabogaan hak pikeun diri batur paeh atawa hirupna meureun. Bener, kuring nu ngabogaan anjeun rek paehna rek hirupna. Nah atuh ari anjeun bisa mah nangtukeun paeh hirupna manusia. Waktu bapa anjeun paeh kalah dicengcerikan lain dihirupan deui. Biijoh melikeun carita Pak Jamal. Buset, atuh kami ge teu bisa ngahirupan mah kawas nu weureu maneh mah Ijoh.
tembal Pak Jamal bari melotot. Kutan kitu anjeun kakawasaanana rek maehan batur ngahambur pati batur ngarasa boga kakawasaannya kalepati jeung hirup nu sejen nya, tapi anjeun saukur bisa paeh ku bedog kami tah ieu bedogna nu bakal nigas bohong anjeun teh ngarti. Pak Jamal ngacung-ngacungkeun bedogna nu ngagorilap bakat tingku seukeut mangkarna mah teu bisa nangtung-nangtung acan ngayak-yak bari diuk awahing ku soak. Naon kakawasaanana bedog buatan manusia tong sariganing bedog dalah anjeun pribadi henteu daya henteu upaya saukur bisa kakawasaanan nganteur pangajak nafsu. Jadi di mana anjeun hiji mangsa maehan jelema teh hartina kurungan anjeun keur dieusian gaibna setan ngarti. Ceuk Bi Ijoh tetep teneng teu gimir sanajan nempo bedog nu geus manco di hareupeunana. Bosetna nyawa teh sia Ijoh tuh make jeung nyebutkeun teu daya teu upaya ka kami geuning yeuh kami bisa leulempangan bisa ka ditu ka dieu bisa digawe. Yo Ijoh ulah sok model jelema burung ngomong teh ha nu teu daya teu upaya mah iwal ti tai kotok meureun. Bi Ijoh mesem bari gogodag ngadenge caritaan Pak Jamal kitu teh pok ngajawab deui. Aduh tai kotok cenah pamirsa nu teu daya upaya mah nya. Pak Jamal anjeun nepikeun kalinglung ku caritaan kitu pelebah dieu anjeun teh teu ngaku kana kakawasaan Allah nepi ka anjeun boga rasa kawasa dina sagala daya upaya. Yeuh Pak Jamal sing waspada buktina geuning waktu bapa anjeun gering ruksak anjeun sakulawarga anjeun nu calager pada burbar ka ditu ka dieu sagala daya jeung upaya dikaluarkeun pikeun neangan tambak atawa ubar pikeun ngubaran bapa anjeun. Tapi buktina sagala daya jeung upaya anjeun teu aya pisan nu mempan kusabab kakawasan Allah geus nurunkeun takdir ka bapa anjeun yen bapa anjeun kudu maot. Cing pikir Pak Jamal ku hate nu sabener-benerna aya nu mempan daya upaya anjeun teh senajan bari jeung adug songkol atawa henteu. Pak Jamal ngadenge kecap-kecap kitu ti Bi Ijoh dadak-dadak ngalaketeuy hatena kuprak bedogna ragrag tina leungeunna. Pak Jamal buru-buru tepak deku dina palupuh sarta pokna bari dibarengan ceurik. Tobah teuing. Rumasa bapa teh jadi jelema sasar. Rumasa bapa jelema nu pinuh ku dosa, salaput sirah. Pagawean-pagawean bapa nu wungkul maksiat teu karana didadasaran ku hukum-hukum agama atawa dari gama antuk nambang prung teu aya pangenyedna atawa kadalina. Ayeuna bapa kakara ngarti jeung rumasa moal deui-deui ngalakukeun saperti nu enggeus-enggeus jeung nu ukur dijalankeun rek dipiceun sama sakali. Bi Ijoh bapa teh hampura mangkarna hampura bapa. Sedengkeun balad-baladna nu tiluan ngacarenghok nempo guruna kitu teh kitarpi buru-buru nyarita. Bapak ulah kitu Pak isin atuh Pak kedah nyerah tanpa syarat mah piraku Bapak kedah kawon ku pantar Bi Ijoh onaman. Kapan Bapak teh ka etang jalmi nu dipigigis ku sakumna rakyat ti dieu. Kita rapi kitu deui Unaid kalawan Wisja montong rek nyarita kitu deui. Waktu ieu mah Bapak sorangan ngarasakeun sisip budi sasar lampah ngalajur nafsu ngumbar sagala amarah nu angkara saraka aya di diri Bapa. Bapa ngarasakeun dosa anu berat ku ayana Bapa geus kumawasa ngaluhuran kana kakawasaan pangeran nepi ka Bapa nyarita nu suaban. Ku kituna ayeuna geura turutan Bapa ku aranjeun urang buru-buru tobat ka Allah sangkan ulah katalanjuran teuing. Pak Jamal malika murid-muridna mamatahan. Kang abdi mah Pak bade dia mutan heula moal waka ngiringan ka Bapa. Ceuk kita rapi. Oh kitu kahayang maneh teh cing kumaha ari nu duaan deui. Sami-sami Pak bade ngemutan heula margi ngaraoskeun asa kati teh ku Bi Ijoh make heula anan Pak. Malih Bapa ge upami tiasa mah ulah waka sembah bongkokan ka model kitu keun aya abdi tuluan nu baris jadi tameng dadana mah. Pak Jamal mesem sarta pokna. Oh tarpi Unaid
kalawan wisja kaharti pisaan ku bapa segala caritaan aranjeun teh yen ngabela ka bapa. Aranjeun tiluan sanggup jadi bebenteng dada bapa. Anjeun sanggup ngabela ka bapa tina jalan nu kasar tur sarakah tarahal. Tapi anjeun moal bisa tanggung jawab ka bapa dina waktu di akhir bapa dilandat di payunan Allah. Anjeun segede buuk di bolah 7 moal bisa ngabela kana kasalahan bapa. Tong boro-boro dosa bapa nu moal kaukur lobana. Sedang dosa aranjeun pribadi moal bisa mungkir deui di mana mangsana cunduuk waktu pangbalasan ti Allah. Tembal Pajamal bari malih ka anak buahna nu tiluan tinggal carolohok rek ngalawan teu wani da ka guru ngagugu ngarasakeun teu sudi najis dina masing-masing hatena tungtungna maradal sila tinggal jelig ting laleos sarta pokna. Sabodo bapa kuring mah moal rek milu-milu keun we kuring tiluan ngagadean dosa mah meureun da moal mamawa ka Pajamal. Pajamal colohok bengong bari tuluy gogodag. Nya jig teh teuing atuh ayeuna mah pada wae ngan lamun aranjeun rek ngajalankeun teu bener kudu daek nanggung akibatna sorangan. Bi Ijoh seuri beungeut marah main nempo Pajamal nu kawas babalik pikir sok sumawana mangkarna ngadadak getihan deui teu pias kawas tadi. Tidinya Bi Ijoh gancang ngadeukeutan ka Pajamal sarta pokna dibarengan ku leuleuy keudeu. Pajamal teu sangka seujung rambut yen Pajamal bade kagungan emutan kitu. Nah leres Pajamal teh bade babalik emutan. Bi Ijoh mangkana waktu tadi memang bapa keceluk jadi jelema angkara murka saha kadua gaplok jabati kitu bapa tukang meres tenaga nulian atawa meres pangaboga nu leutik. Tapi waktu ayeuna bapa neda pertobat ka pangeran moal rek deui ngalakukeun kitu. Saksian ku Bi Ijoh, saksian ku mangkarna kalawan bumi jeung langit neda panyaksi ka diri bapa. Bapa sumpah ka Allah moal rek ngajalankeun kajahatan-kajahatan samodel nu ti heula. Alhamdulillah Pajamal, abdi salaresna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa kepi kabingahan. Reh emutan Pajamal parantos dugi ka dieu. Memang panginten parantos waktosna kangge salira bapa pertobat ka kersaning Allah Ta'ala. Bi Ijoh kacida pisan atoheunana memang kersaning Allah Ta'ala maparinan pituduh ka manehna. Ku jalana kaluar tina lisan Bi Ijoh. Upama dilenyepan Bi Ijoh teh ngabogaan pangkat naon dina waktu eta kangge jawabanana mah teu langkung para maos ninggang nyanggakeun wae. Nya kitu keneh kageti abdi mah sami-sami sareng pun bojo ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksa keti kabingahan salira bapa dugi kana waktosna babalik emutan nu moal boa bakal langkung ti pribados kasayan salira bapa kangge kapayuna mangkarna kakara daek nyarita ayeuna mah. Mudah-mudahan mangkarna Bi Ijoh bapa teh sing tiasa ngariksa badan nalungtik diri da geuningan bolos strong taya kanyaho rumasa bapa teh. Keur kitu kulo trak nu datang ti Bandung nyaeta Atih. Bi saha abdi Atih Bi? Tah geuning si Nyai syukur gelis sumping da bibi teh menika memelangan. Bi Ijoh mukakeun panto bari nyarita barang brai oge katempo ku Atih yen di imah nyampak Pajamal atuh kacida ngarenjagna samarukna Pajamal teh keur mentog ka bibina keur mah tadina mah nya. Atih buru-buru unggah da sieuneun paman jeung bibina diroga heula ku Pajamal. Tapi Pajamal katempona keur ngeluk tungkul kawas-kawas nu keur meunang kabingung. Tah geuning Pak pun anak teh dongkap cek mangkana bari nuduhkeun ka Atih. Syukur teuing Nyai yaap ka dieu ulah rek sieun-sieun ku bapa. Bapa ge moal rek ngahalang-halang megat metongkeun kasukaan jeung kacintaan Nyai. Tong aya emutan ragu-ragu praak Nyai rek kasaha kagungan caroge bapa moal ngahalang-halang nyieun peta maung malang bapa insap yen kalakuan bapa nu geus teh eta temahna matak menang pangbalasan jahat deui.
Atih ngahulang ngadenge kecap Pajamal kitu teh nu beda pisan tina panyangka jeung beda ti biasana. Adat Pajamal lain kitu tapi seperti Rahwana di mana sesentak ka para ponggawana. Nyai ulah ragu-ragu tek gerasa salaman sareng Pajamal. Pajamal memang parantos babalik emutan dina dinten-dinten ieu, ceuk biijoh ka Atih. Atih kaget sarta teu lila song ngasongkeun leungeunna. Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.